Sampurasun, wilujeng tepang sareng Teh Dede dina acara Caki Carita Kitab Suci. Sate acan Teh Dede bade medar carios dina kitab suci, Teh Dede bade naros saha di dieu anu osok ngadoa. Aya? Muhun. Wah, seueur geuning iraha wae urang kedah ngadoa teh nya. Kumaha? Oh, nya upami urang bade mam, bade bobo, bade angkat sakola, bade naon wae urang kedah ngadoa. Tapi nu kumahanya urang ngadoa teh Teh Dede masok sering dan ninggal upami anu emam nya bade emam ngadoa teh enggal-enggal. Nya eta teh ngadoana teh kumahanya? Tah janten emut. Teh Dede mah dina kitab suci aya hiji bapa anu rajin pisan. Bapak ieu namina Bapak Jakaria. Anjeunna sareng istrina rajin pisan ngadoa. Tiap tahun ngadoa tiap dinten. Pokona gaduh kerinduan gaduh murang kali Bapak sareng ibu ieu teh. Tapi suatu hari waktu Bapak Jakaria bade ka bait Allah, anjeunna gaduh tugas nyanggahkeun persembahan. Nuju lebet di bait Allah, Bapak Jakaria disumpingan ku malaikat Gusti. Saur malaikat Gusti teh, Bapak Jakaria, naon wae anu Bapak doakeun bakal dilaksanakeun ku Gusti. Bapak Jakaria teh ngadon ka melok wae teu percanten naon nu dicarioskeun ku malaikat Gusti teh. Atuh antukna Bapak Jakaria teh pas ti bait Allah teh kaluar teh teu tiasa nyarios. Cobi kunaon teh tiasa nyarios? Bapak Jakaria teh tiasa nyarios kusabab Bapak Jakaria ngaragukeun kana kawasa sareng dawuhan Gusti. Tah urang oge upami bade ngadoa teh entong asal-asalan naon anu ku urang didoakeun, urang teh kedah percanten entong ngaragukeun kana dawuhan Gusti. Ye Teh Dede bade macakeun dina Jabur 135 ayat 5 sareng 6. Kaula terang Allah urang teh agung ngangkulan sakabeh dewa mantena iasa midamel naon bae sakersana di langit jeung di bumi, di laut jeung di jero samudra. Tah eta kakawasaan Gusti. Janten ayeuna urang sadayana upami urang ngadoa teh kedah percanten ka dawuhan Gusti entong ngaragukeun naon nu bakal dipidamel ka urang sadayana. Tah kitunya barudak janten ayeuna mah entong asal-asalan ngadoa teh engke doana ku Gusti moal dikabulkeun atuh kitu mah nya. Tah dugi ka dieu heula pedaran ti Teh Dede urang pendak deui dina Caki salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Hatur nuhun.